Naon maksudna mana ngebedak-bedak ka urang? Urangnya bukan harga diri. Ari sia nyolot ka aing, hayang naon sia jeung aing ah. Ini parah nih. Nunggu nama meren ninyu kopi nyi. Kan kopi lagi CF. CF. Serap tuh. Kan duit lagi kan CF. Bisa lah kacai heula. Kacai. Aduh, aing mah jual naon atuh ya ame buka duit Wah si Ucup. Cop. Hadiah Cop. Naon sal? Besi sabarasa kilo? Keur murah sal nama besi teh euy. Keur turungan 2000 sakilona. Ai kardus sabaraha kardus? Ah, komo eta mah sal, murah pisan. Kardus mah 500 perak sal sakilona. Urang boga jualan tuh. Aya sepeda tungguannya. Rongsop. Mang. Eka jual. Teh mangga. Tah ieu teh aya kardusnya 1 kilo. Aya sepeda heula tungguan. Mun, mangga teh. Ieu teh aing mah teu meunang rongsok. Aya si Isa kan jual sepeda. Yang mana itu di lapisan? Ya, Cop. Oh. Iya sana hiji. Oh, hiji. Cing lawang keluar heuh. Cop. Berapa kilo? 20 sal. Cicing uang tambahan. Aya kardus di bibir, cing Oh, tungguan. sok sal aduh. Komo aya kardus mah deui aduh. Tungguan. Alhamdulillah. Mana sepeda teh ieu teh kamari mah di dieu. Itu sepeda urang. Dibawa ke mana itu sepeda urang? Ieu mah geus dibeli ku urang ku si Isa. Nah, ieu dijual ke urang. Tuh di pipir deui aya kardus. Berarti ide di bibir aya kardus, sekalian sigana mah. Lah, ya atuh lah. Ah. Nah, ieu kardus bade dikamanakeun? Ku si teteh bade diical ka abi pan ha. Nyebat mah aya di sareng sepeda ha. Aduh. Aing sepi omongan dewe ieu mah jeung si Ucup ya. Semoga baliknya mah Sungan teh teu acan diical ka dieu. Terangnya tah abi mah. Teteh. Isa, nah sia teu balik bisa nasek ngagawekeun ka aing. Ieu geus aya deui si botak di dieu, nu punggunana dijual ka aing atawa ka si botak. Duh, pan aing teu apal Cup ieu mah kumaha majikan urang. Pamajikan urang ngajual ka ieu. Urang ieu kemana? Udah ama erek barang jual bebe heula geura ka pamajikan. Eneng ngerek ge bebeja heula ka salaki mun barang jual teh. Duh, kumaha tuh ieu teh jantena? Layeuna Ah, enggak suatu tak kasih Ucup nu ka suamu lila. Atunya atuh ieu ge mang botak, langganan urang. Berarti sia nya nu sok ngeder kawal mur aing teh. Sia ngarusak langganan aing botak. Naon maksudna mana ngebedak-bedak ka urang? Urangnya bukan harga diri. Ari sia nyolot ka aing, hayang naon sia jeung aing ah. Naon sia nantang ka aing? Aing geus sieun ka sia, najan sia di lembur sia ge. Nah sia wanian, Baru kaning aing sieun ka sia. Wani diadu jeung aing mah. Wani mah diadu jeung aing. usok aing mah moal mundur. Sok dar tong mundur atuh. Usok nah. Sok dar kengakan atuh ka dieu. Si Ucup ngomong we hungkul idinya ke lumpat. Si botak, lo galak oge. Ang Lutfi. Mau nyimpang lah ka urang? Oh, aduh, alhamdulillah, peda nempokeun hungkul menang hayam lah. Dia emang ih, siap ah. Atuh ngaliwat urang ah. Ayo, Yuk. Orang kacai heula ah, teuneun heula yuk. Aduh, aya euy keur ngaliwat. Tuluy ieu mah diliwat euy. Gih, nah ieu aya hayam euy burik. Mane nu hayam di dieu? Oh bang, ini urang ayamna menang balik ya. Nah, atuh ditutun dina kandang nu urang burik. Atuh bang, nih cepet itu sakodong. Nih pintu sana ge atuh kaya di bawah ayamna lah. Oh, bisi lepas kita dina kandang aing. Gua di bawah mah. Oh atuh bang lah di bawah lainnya. Gig, bawa. Anjir, tinggal ayam sahanya euy. Lah, lumayan anggap we pamer wadoyog gitu. Aduh, aing dia duit can ewang nganterkeun mah tuh. Pang mencitkeun hayam. Ayam naon bisa? Hayam? Mana ayamna? Alah, ayam nu koneng tadi. Heuh, hayam endog nu kumaha? Alah, sugan aing teh nu saku si burik dibawa. Nah, bisa dibawa geuning.
Pan aing teh sugan teh nyaho tuh dah sugan teh nu si burik keueuh. Eta pamerean tadi mantuan newakan. Aku mah kalah dibibikeun. Pan si burik ceng teh ieu hayam saha nu sia burik keueuh cenah nu aing bang cenah. Kumaha atuh? Ah si kehead si burik kahen ngogok ka aing. Susul. Njik tangan si burik. Wah, ayo baja koy. Jual aku aing ayamna lah. Ah, Nah, mau hayam di mana mana burik? pamere atuh bayi mah da urang mana soleh atuh. Aing dibalik ku apa? Masuk, ku aing di duitan 20.000 mah. Dibikeun moal. Ulah 20, Bah. Ku tukang ojek ditawar 25. Ku tukang ojek ditawar 25. Geus ku abah tuh salawe. Tah, lamun salawe goe, Bah. Ya ayamna ya. Saya salawe. Ah, bager keneh abah euy daripada tukang ojek mah. Tukang ojek mah yang 25 tuh harus naik saya oge. Kok apa mah? Salawe ya naik. Oh, enggak tenunya, Bah. Ah, misami burik. Bisa dengan saha? Wah, apa si burik? Si burik. Adi teh kadi itu tuh. Ih, aing mah. Kemananya? Ayam aing dicolong berapa ku si burik? Alah, ayam. Pak, hetapan ayamna. Alah, ayam iya sa. Duh, aing menang balik ti si burik biar 50.000. Eta mah ayam urang, Bah. Beuh ka dieukeun. Embung ah. Keoraanan. Gantian heula 50.000. Nyanggeus atuh ai teu dibikeun maek neang polisi wae. Abah teh teh kasupna penada, Bah. Nah. Geus dia bae atuh bae. Aduh, aing daripada jadi penada. Ya atuh. Ieu mah nu urang. Barang bieu menang beuleut teh si burik salawe. Oh 50. Dasar aki-aki. Tadina pan aing teh ngarahaya bati atuh sah. Tuh, mata eta motor mogok ieu. Ada? Aduh, buatan mogok, Bang Noy. Sam. Pangomeankeun. Salahnya bisa. Nanti mana mang dek pokoknya? Jauh. Di mana tadi teh podekan embun. Aduh. Mana itu? Depan, Pak. Kenapa? Masa turun aing aya anjir sana mah. Aya. Kusina baru lima pae. Kusina, lokot kusina, pae mah. Mah jauh. Ya, sok atuh ganti tah. Wah. Geus hideung gitu teh busina ge. Oh busina Bang Noy. Busina we diganti tah. Wes, Pak. Sok. Kera. Sok. Ah, ada lain, Pak. Nah, si bener eta beureuh Ada hirup geuning. Sok ajaran cenah bisa uhan. Aya geus diganti busi lagi uhan we. Tadi di sekolah aya eueuh. Aya tadi mah. Cenyek lung. Gede sono mana kumaha ieu? Nah naon nya euy. Gede sono mah. Cing kabana bisa nu pegat. Ah, wis ka nama euy. Hah? Nu edan. Oh, bensinan aku mah tuh. Lain nyengir, mikir.